Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di palawargi sadayana dina acara anu parantos maneh nyaeta dongeng Sunda anu digarap ku Bah Anom Kartawijaya. Oge dina danget ayeuna Bah Anom baris nyanak carios atanapi judul Ditongengkeun. Oge carios ieu mudah-mudahan janten panglipur kana kalebu pangobarah kana manah malah mandar janten hiburan. Ieu medangan saukur dongeng heureuy, dongeng banyol, pamugi we para wargi sadayana tiasa nyerengeh kitu teh nemongkeun waos. Supados teu nyangkolong kana waktos para wargi sadayana sok kapararayun sakabehna. Di mangsa harita kira-kira panceg jam 4 burit dipapaes ku surat tongeret anu ngear malum di pakampungan. Kata mah sora manuk anu galecok nih lalu keneh di kampung eta mah manuk teh dipasieup ku cuaca anu cerah. Harita si Usman jeung si Udung keur jongjon we uplek ngobrol di hareupeun imah nya dina teras imah si Usman. Bari nyang hareupan ceu kopi oge bari jeung ararudud. Sakapeung cing cara kakak saleuseurian, sakapeung henteu saleuseurian. Kitu jeung kitu we. Malum si Usman jeung si Udung atuh pagawena teh ukur hareureui. Boh ngobrol boh nanaon oge teu weleh dicampuran ku heureui. Lain dung euy. Wayahna engke burit urang anter apel. Sia mah. Aing mah hoream nganter maneh mah. Nah, sia teh make hoream. Maneh gak mau jongjon gara maneh mah di kamar. Mun di kamar di dapur jongjon duaan. Hari aing ngadon cengeluk we di tengah imah sorangan. Nyapir aku teh kudu babarengan atuh. Aguan we da urang esok itu geuningan hari nganter maneh. Komo ning maneh mah teu empes-empes di kamar. Keur nanaon teh. Ai urang geura cicing we di tengah imah. Leung maneh mun sok dibere barang dahar urang geura tara. Aduh, iraha apel. Oke, weng serada peuting pada maghrib weh. Soalna tadi teh indung bapana karareuweuh cenah. Jadi urang kudu maturan. Samemeh indung bapana datang. Aduh, jongjon euy. Jongjon. Jongjon, maneh mah pikiranna ieu wae jorok. Sia mah. Hayu. Bada maghrib ini. Bada maghrib weh. Atuh. Gitu kunem caturna si Usman jeung si Udung. Uplek pisan ngobrolna. Gancangna carita harita bada maghrib sakumaha anu geus dibadamikeun. Si Usman dangdan meuni ngajiripit golopna. Kalayaan disemprotan ku minyak seungit awakna meuni meledak. Ari si Udung melohok weh ningali si Usman julang jaleng teh hareupeun kaca eunteng lomari. Aduh, lain eta meuni loba ting si teh make minyak teh meuni lieur nya. Maneh mah teh apaan meh seungit sia teh. Meh teu bau kelek. Meh teu bau jigong. Mandi teh
Henteu. Aduh, siapa idang dan disebrotan. Ai maning henteu. Nya kumaha teh? Ah, da teu kudu maneh apan geus disebrotan minyak tuh seungit. Heuh eta we beureun cara repel sia teh na make cara repel da teu make aci. Sia mah. Aleh kana ku aing, aing mani heula tuh. Geunah seger mani heula mending oge. Kagok geus disemprot. Aduh eta minyak sabotol hampir beak sih teh. Cing minta aing. Maneh mah teu kudu diminyakan atuh da mal apel. Heuh seungit we atuh sih teh. Hayang wae maneh mah. Cek si Usman bari ngasongkeun botol minyak seungit. Si Udung oge sarua sebrot-sebrot kana kelekna. Sebrot-sebrot kana bahamna. Siapa? Baham make disebrot ku parfum ieu sia teh yang pahit. Pahit aduh. Gelo teh. Pahang. Nyao atuh. Pergi kelek disebrotkeun kana sungut sia mah. Aya aneh wae. Ayo atuh, ayo bisa keburu penting teuing. Nam. Si Usman jeung si Udung jeung rareos. Cing garejrig ti imahna maksudna erek niat apel nganter si Usman. Sajajalan si Usman jeung si Udung kitu we hareureuy seri-serian bari sakapeung tepak toel. Sakapeung cing harareng kitu sajajalan teh. Malum da teu kana motor. Ngahaja leumpang ka jalan raya. Memang kabogo si Usman teh nyata rada angang ti imahna. Misah daerah minangka nama. Misah desa. Kade di ditu ulah ngerakeun sia teh. Kudu bisa ngajaga kesopanan ka awewe teh. Ulah kekereuweut sia mah kekereuweut pisan ningan ka awewe teh. Aduh, aing mah meuni ningali lagi meuni era. Siap. Kekereuweut memang aing teh ucing make kekereuweut. Sia mah leuwih ti ucing. Cacakar geuningan kana tihang. Make jeung kana tihang dobol. Banyak pake jeung cacakar kana tihang segala rupa. Sia meuning. Gitu. Lamun dekat tingali ku aing ku awewe ngabaeudan teh sia mah aduh cacakar. Ningan teh nyerag. Naonan teh. Meni lebay ningali lagi aingnya. Sia mah. Udah sok aral atuh. Lamun awewe sok beka makeun teh geuningan. Mau duit teu? Yang naon duit teh? Aduh. Apa di situ teh teh kudung udud. Kopi, meuli kopi. Ulah ngandelkeun disuguhan. Nya disuguhan atuh di ditu. Udud meuli udud. Udud mah meuli we atuh teh. Setengah mah keduaan. Aduh. Munya setengah atuh Nah itu meuli ke di Alpa setengah. Aduh. Munya meuli udud. Setengah di Alpa. Moal ge dibere atuh. Tara dibere gitu. Nya moal sih teh. Da teu meunang di keteng di Alpa mah. Oke we atuh di warung Aduh, ampun sih mah bere awewe teh duit. Sabaraha we kerja jana. Kudu perhatian sih teh. Kudu boga kasih sayang. Kasih sayang kepada beta. Aduh, siapa? Kasih ibu eta mah teh. Laku kasih ibu. Harus diganti. Teh kembali kayak gitu. Kasih ibu kepada beta gitu. Lain kasih sayang.
Oh, alah mau dikoplokeun geunaheun. Nah teh siapa ka mana karep. Nah gitu. Aya tuh mobil atuh pegat. Nakeun bae make dipegat sok eureun. Oh atuh siapa maneh maneh awal megat mobil wae mumul. Gitu cek si Usman jeung si Udung galecok karita teh di sisi jalan raya. Biasa reg mobil eureun. Atuh karacat si Usman jeung si Udung teh naik kana mobil. Sajajalan di jero mobil si Usman ngaulang wae nyawang ngabayangkeun pikiran mah geus nepi ka imahna ka bogohna. Sakapeung nyerenge sorangan. Atuh ku si Udung teh di siku. Naon sih teh? Seserengehan sorangan. Boge lo ha. Lain euy. Ngabayangkeun orangnya. Jeung si Keneng ke meni urang mah resep ka si Keneng teh aduh. Kulenjangna urang mah lempai bujur nyentreu. Alah cangkeng leutik eta beuteung leutik. Ari hulu gede. Siapa kemana karep wae make jeung hulu gede. Pesina di helm domol. Make dibayang-bayang sekali ulah dibayang-bayang teu bener. Ulah omes pikiran teh. Kudu sehat, kudu bersih pikiran teh. Ulah kotor, ulah omes nya. Nah aing mah muntos modal sok omes wae atuh teh. Aduh. Omeh eta mah. Geus teh mah teu rame. Gitu cek si Usman jeung si Udung galecok. Tekung si Lila reg si Usman ngeureunkeun mobil ka supir. Atuh mobil teh eureun. Sangeus mayar dirut wae si Usman jeung si Udung tarurun. Teu jauh di jalan raya teh ngan ukur asup gang kahalangan kudua imah ngareuna. Si Usman jeung si Udung manehna geus nepi deui ka hareupeun imah ka bogohna si Usman. Atuh si Usman teh gorowok uruk salam. Assalamualaikum. Neng, assalamualaikum. Punten. Tukung si Lila kulutrak panto dibuka ti jero. Bereh teh ka bogoh si Usman nolol tina lawang panto. Bari nyerenge. Har geuning Akang, sok atuh kalalabat. Nya, bade kalabat wae da piraku di luar neng. Nya sok kalabat. Ulah sok heureuy wae ngomongna ulah ka mana karep wae jeung awewe mah kudu bisa ngajaga etika sia teh. Sia mah loba ngatur kumaha aing we atuh ngajadog we maneh mah tong ngaganggu nya. Duh, da sia mah kitu cai aing oge. Si Usman jeung si Udung asup ka jero nuturkeun awewe ka bogoh si Usman. Mangga atuh Akang sok caralik heula. Bade ngaleueut naon, bade cai kopi, bade cai herang. Cai kopi hiji, neng, cai herang hiji. Oh, naha? Henteu kopi salayana. Ai kopi mah kanggo Akang, ieu cerang mah kanggo ieu ya, kanggo rencangan Akang. Aduh, sia mah ceu aing we kitu. Ari ka aing geura rek mere cerang,
Memanglah aing teh rek nyirubar sih teh. Kopi we dua nana atuh. Kopi neng dua nana neng. Dianggap ting si Usman mah. Siapa nih hayang wae atuh siapa gitu aing kudu ngelakukan cerangnya. Oh nya atuh sok atosan lah di dinya. Gitu cek si neng bari ngaleos ka jero. Ari Sineng langsung wae manena ka dapur. Teu ingat dieun termos na teh kararosong meureun cenah heureuh cai. Atuh Sineng teh nah heureuh cai. Ari si Usman jeung si Udung cicing we di tengah imah ngalalentuk. Bari hareureuy wae. Aduh, mana lila kopi teh dah. Balanya heula kitu. Sia teh aku balanya ka dapur. Jalan mana? Nah heula cai na meureun sia teh sabar atuh meuni eueuh kasabaran nya menta nya eueuh kasabaran sama. Heeh. Mun urang mah tita tadinya nah heur cai teh. Ko nyaho rek aya sia mah. Siapa? Sok lila talarang ke kayak orang cucul di dia doaan geura diculkeun. Kadang ulah tuturkeun ka dapur sia mah. Sok ieu sok diheureyan. Kan mae diheureyan ge da ka bawah urang atuh. Rek ditembok ka dapur cicing mah di dia ulah sok noongnya. Tong ngintip tong noong cicing di dia dagoan di dia. Tong nuturkeun urang. Cek aing oge sia mah. Montong si teh morong dituturkeun. Kedar aya inungna balik. Atuh apan aya maneh. Pokona mah kieu lamun aya ngulutrak atawa gerung-gerung suara motor asup ka dieu berarti teh inung bapana. Buru-buru maneh bejaan ka urang. Make kode. Kodena kumaha? Kodena teh ketrak. Tah gitu. Atawa meong gitu suara ucing. Aduh, bang kudu suara ucing segala. Apaan meh teu curiga sia teh. Cisok ajaran. Suara ucing, meong gitu sok. Meong. Aduh, mainnya sia teh suara ucing gitu. Mainnya sia teh suara ucing, meong. Sing bener atuh sing bener ah. Tong ori serius. Udah sih atuh. Aduh, suara ucing hese. Meong. Dah gitu, sia teh sok. Meong. Nya sia teh. Ya ucing deh asa suara iya siapa? Asa suara kukupu. Di mana sia teh kukupu di sana? Harta di sana gitu kukupu. Aduh. Tara kukupu mah. Sok sok juk itu juk buru. Lu banguronyo sia mah. Kade bejaannya bisa aya inung bapana. Heueuh jung. Kemudian teuing sia teh. Si Usman ngaleos nuturkeun si Neng ka bogona ka dapur. Bari sasarengehan. Ari dapur si Neng nyapak teh keur ngajangjan we. Nunungguan cai anu rek ngagolak. Neng tajan asak caina gebeg. Si Neng hampir ngarenjag atuh lantaran ditanya ku si Usman ti tukang teu nyahoeun. Aduh maneh reuwas akang nya teu acan asak. Antosan we atuh di ditu di bumi. Tos we di dieu sareng Neng bari ngobrol. Di bumi mah teu pada ruguh ngobrol we jeung si Udung roream males ngobrol jeung si Udung mah. Oh nya atuh kita ada sakedap deui. Manis seueur teuing atuh naeur cai teh Neng. Nya karek haneut. Gitu antara si Usman jeung awewena.
Ari si Udung penasaran lantaran si Udung rada kepo mau cek bahasa ayeuna mah. Manehna ngeteyep ngintip si Usman ngadedengekeun dina lawang panto. Da katingali pantona teh rada melenge. Atuh si Udung ngarepetkeun ceulina kana kusen. Bari ngadedengekeun ngobrol si Usman jeung awewena. Neng, kulan eta atuh sok dicepeng etana canak etana. Oh nya. Si Usman nyebut etana teh bari nunjuk kana termos. Atuh kop ku awewena dicokot. So atuh ku akang cepengan ieuna hanapna teh bujurna. Oh nya sok ku akang dicepengan ieu bujurna. Nya si Udung ngadenge cepengan bujurna teh geus goreng we pikiranna teh. Beki dekem we si Udung mah ngadedengekeun. Ya cegai oge si Usman maduh. Halah, eta pakejeng dicepengan bujurna segala rupa. Kumaha teh. Akhir tempo sieun ngagaruwahkeun. Bae aing resep ngadengekeun we ku aing dengekeun Cek si Udung bari napasna renghap ranjug. Kade neng lalaunan. Bilih ieu teh bilih baseuh kadinya tah ke haneut. Nya ieu ge lalaunan akang suka tuh canak ituna canak pangyanakeun. Oh nya atuh sok ku neng cepengan. Cek si Usman bari maena kop kana termos nyekelan termos. Ari si neng kop wae nyekelan panci teko, maksudna teko peragina heur cai. Sok neng tongengkeun nya kela kedap da kedah lalaunan milih kemana karep ieu na caina nya sok atuh akang etana cepengan bujurna bilih goyang nya ya gede cepengan ku akang bujurna. Ya nya ku abdi ditongengkeun yeuna. Si Udung ngadenge tongengkeun teh manehna beuki we penasaran karepna mah hayang mukakeun panto hayang nempo we ngan sok sieun ngagaruwahkeun sok sieun eraeun. Aduh da kumaha cenah teh si Udung si Usman. Aduh ampun si Usman. Nah cai aing mani di dapur segala eta mani kudu ditongengkeun. Aduh tah kitu neng tongengkeun tah kitu sok lalaunan nya ieu ge lalaunan akang duh tos ditongengkeun kieu. Oh nya tuh si Udung manehna beberketekan dina hatena bari penasaran barang ngadenge ditongengkeun teh. Aduh cai oge aduh ampun si Usman ampun. Tah kitu neng tuh kan raos nya janten ieu gampil kitu nya ieu ge atos kang nya atos we da tong ieu bilih ngalemereh ke caina ngalemereh nya atos we kang kitu cek Cineng bari ngecageun teko dituna di handap. Atuh si Usman oge marena nyokot termos turub jeung turubna. Sok akang tutupan deui tutupan deui nya ya ge tutupan
Teu sana kali itu ka ieu ka bumi nya tuh. Harita si Usman ngelutrak bukakeun pantau ai si Udung gebeg atuh manehna buru-buru ti bubur anyat miheulaan lumpat ke tengah imah. Sanggeus nepi ka tengah imah si Udung api-api teu nyaho cicing we. Barang jol si Usman ngajijing termos jeung si Neng bawa gelas 2 jeung kopina. Si Udung hayang buru-buru nanya, hayang buru-buru tarete. Naon anu dilakukeun ku si Usman waktu harita di dapur. Harita si Neng sanggeus nula gelas jeung kopi. Leos deui maena mah ngaleos. Kelanya Kang abdi bade nyana kala opieunana sok eta tinjuh we cai kopi mah. Oh nya atuh Neng nya sok. Si Udung aya kasempatan manehna pikeun nanyakeun ka si Usman. Ngaku sia, ngaku. Naon sia teh ngaku? Hah sia. Ngaku sia bieu. Terus nanaonan sia bieu terus nanaonan. Nanaonan naon sia. Lah bieu kadenge ku aing ditongengkeun sagala. Mari ditongengkeun sagala. Si Neng ditongengkeun sia ke di dapur. Naon sia teh? Kamana karep pikiran teh. Itu panteko ditongengkeun teh ngasupkeun cai kana termos make jeung naon sia teh sagala rupa piraku sia teh kamana karep. Bener sia teh bener aing teko ditongengkeun da atuh kumaha nyicianana teh ditongengkeun mah sia teh. Ari punya aing naon sia teh ngintip sia teh bieu. Sia mah lamun nyaho ngintip ku aing digembah sia. Punya teh ditongengkeun teh si Neng gitu. Sia teko nya ditongengkeun teh. Oh teko kamana karep wae. Gitu unum caturna si Usman jeung si Udung. Pikiran si Udung meureun marukana si Neng anu ditongengkeun teh ku si Usman. Sirikan si Neng mah nongengkeun teko nyicikeun cai kana termos. Palawargi sadayana. Cak tuna heula carita dongeng Sunda. Dina danget ayeuna sanes waktu sapatepang deui. Apunten anu kasuna anu kateda. Urang teu dihandeuleung sieum tuna dihanjuang siang mangsa datang urang sampar deui insyaallah sanes waktos enjing urang sambung deui. Saya dulu kepiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasakabehna.